Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-mukarram wal muhtaram, sadayana para alimil ulama, para asatid miwah para asatidah alladzi lam yudhkar ismuhum li ta'ziman wa takriman bi ulumihim. Sadayana para kiai, para ajengan anu puji simkuring sangat-sangat dihormat, kurang bantos doa, mudah-mudahan aranjeuna ku Allah sing diparanjangkeun yuswana, amin. Tambih-tambih manfaat ilmuna, tambih-tambih barokah milik rezekina, disehatkeun jasmani sinareng rohanina, husnul khatimah dina wafatna. Ya Allah ya Rabbal, kapayuneun aparatur pemerintahan dari mulai atasan sampai bawahan, ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, teristimewa para panitia penyelenggara, pemuda-pemudi harapan bangsa alladzi rahimakumullah. Ngalangkungan kudrat iradat Allah, alhamdulillah dina ieu wengi urang ditersakeun ngariung mungpulung bongkok ngaronyok hempak perbayaksa dina raraga ta'ziman wa takriman kana dilahirkeunana junjunan urang sarerea Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalawan wasilah yeriungan mugi-mugi urang sadayana ku Allah sing diistiqomahkeun dina ibadah, netepan dina ahli sunnah wal jamaah, sarerea sing disalametkeun tina pirang-pirang wabah, sing digampangkeun milik rezeki anu barokah, sing aya nasib angkat ka Mekah, sing bisa tawaf murilingan Ka'bah, sing bisa sa'i antara Safa dan Marwah, sing biasa jarah ka Kangjeng Nabi di kota Madinah, ibu-ibu salakina sing nararambah nambah kanyaan dina nalika maut sarerea sing husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbal, kenging rahmat sareng syafaat. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin. Tawas
bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin man ahabba syai'an aksara min dzikrihi sing sahawai jalmana anu resep kana hiji perkara pasti loba ngomongkeunana. Begitupun urang sarerea cinta ka Kangjeng Nabi, mahabbah ka Kangjeng Nabi, hayang syafaati Kangjeng Nabi, sing loba nyebat jenengan Kangjeng Nabi melalui bacaan sholawat. Insya sakali maca sholawat Allah nurunkeun 10 rahmat, 10 kali maca sholawat Allah nurunkeun 100 rahmat, 100 kali maca sholawat Allah nurunkeun 1000 rahmat. Ketika lisan orang mampu maca sholawat ka Kangjeng Nabi alpamaroh alias 1000 balikan, la yamutu hatta yubasharo lahu bil jannah, wa Allah orang tersebut mual wakadi mautkeun sehingga mautna bakal menangkeun kebahagiaan surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing resep maca sok, sing loba maca sok, sing getol maca sok, keur diuk sholawat keur nangtung isuk-isuk ti berang ti peuting sare ti peuting mah siraku sholawatan wae raha pereumna ngan sameme sare maca heula insya siap ngadengikeun ceramah, siap ridho ikhlas 1 jam lamanya siap, 2 jam siap, 3 jam siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana bohongna. Karena ngaji mah ulah harganing 2 jam 3 jam dibere 1 jam lilana biheung kuat. Komo dibarengan jeung gede angin ge mah aduh ripuh euy. Teu geuning puing batuk ya. Kajeun ieu ceramah aya batukan kajeun. Kajeun keuna batukna ge batuk bisnis. Ibu miwa bapak jisim kuring calik dipoyunun ibu jeung bapak seorang mubalik anu gaduhan julukan dina YouTube mah ramena cepot Buddha. Alhamdulillah. Kangaran-ngaran cepot dalam dunia wayang beungeut teh beureum. Bener teu? Ari ieu mapan katempona ge ka Asep. Alhamdulillah. Pangnempokeun ieu mubalik Asep teu? Asep teu? Nu nyebut henteu berarti lolong. Ibu-ibu orang dia bogoh teu ka uing. Oh henteu nya.
sarua wingin teu pangapunten kasepuhan Jisim kuring jenengan asli mah Jen Rahmat Nur Khalid Alhamdulillah gaduh lakob cepot muda lain cari sensasi lain hayang kapuji eta mah saala kadar singkatan daripada CE nya ceramah, P nya penyegaran, O nya orang, T nya taat. Alhamdulillah mudana ge sami singkatan, M nya mengedepankan, U nya uraian, D nya dalil, A nya agama. Alhamdulillah jadi cepot muda jisim kuring saala kadar singkatan ceramah plus penyegaran biar orang-orang tararaat ibadah ka Gusti ngawaro ka Gusti sararieun ku Gusti insya jeung ieu ceramah jisim kuring ibu bapa insyaallah moal ponteng kanu koneng moal cueut kanu hideung moal rek kakaler ka kidul kawetan atawa ka kulon hartina rek lurus mengedepankan uraian dalil-dalil agama namun anu pastina sesuai jeung kamampuan kuring nyalira insya doakeun ieu ceramahna sing lancar, sing barokah, sing manfaat, sarerea sing tiasa ngamalkeunana. Ya Allah ya Robbal, hikmah daripada ieu riungan mudah-mudahan urang sarerea ku Allah sing dilungsuran hidayah. Amin. Muasana kedul sing jadi daekan bapak-bapak nu tara ka masjid sing dae ka masjid nu asana tara ngaji sing dae ngaji anu karoret sing jadi berehan ya Robbal. Ulah aya paribahasa kieu padudan udud padudan cemimin aya cemimin sorry min naik taksi kahujanan muludan ayo muludan cemimin ngan kasalaki angger ngalawan aya dede ibu-ibu nu sok ngalawan kasalakina aya loba nu mana euy amit-amit percuma salat kau kerjakan percuma wiridan kau bacakan kalau sama suami ngalawan apalagi sampai molototan. Artina ganjaran salat ganjaran wiridan lamun tiamah ibu-ibu sadayana goreng tingkah laku palatat polotot kanu jadi salat insyaallah di dieu mah sarolehah sadayana ya Robbal. Katingali pan ari perempuan sarolehah mah dararaek make tiung alhamdulillah komo tiung nu geus lalunas mah pageuh dipake na alhamdulillah ucan lunas mah pan katingali dipake na gerada nyengsal teu geuning loba nu diaromekeun tuh. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan ibu-ibu nu hadir penting ayeuna sing dijadikeun ratuna
bidadari. Ya Allah ya Robbal. Padudan udun padudan Kang Dayat. Aya Kang Dayat. Soriat. Semoga Kang Dayat panjang umurna nepi ka kiamat. Amin we nya. Batur geus maranaot teu culang cileum sorangan. Padudan udud padudan Kang Dayat endog puyuh di korangan muludan ayo muludan Kang Dayat salat subuh kaberang. Ibu ngomong atuh gitu. Bu buka salaki osok sarolat salaki urang di imah apa di masjid. Wah saya nu ngomong di imah ajeun lah salaki urang salatna di imah da alus ieu da sah ieu ditarima ku Allah insya kajeun mun bisa madukung salaki salatna di imah ku ibu mere mukenanya. Kabayang salaki urang salatna di imah heg make mukena kumisna teh baplang di tempo-tempo mirip kura-kura ninja ini. Pak malolor sugan Pak wayahna wujud daripada cinta kakang jeung Nabi mutabaah kakang jeung Nabi pek langkahkan kedua kakimu ayunkan kedua tanganmu menuju masjid salat berjamaah. Sok sanajan sepi ku pangarti buta ku pangabisa ilmu salat loba nu teu pati apal babacaan jauh tina pasohat tulisan kangaran-ngaran daek berjamaah mah jaminan ganjaran 27 derajat dibikeun ku Allah sedikit pun moal dikurangan. Alhamdulillah. Dengan harapan urang ngajalankeun salat bari berjamaah daya sanes sangkan piyaumil kiamah kenging syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi hayang dirahmat ku Allah hayang dipikanya ku Allah hayang disyafaatan ku Kangjeng Nabi hayang dihampura dosa hayang eueuh deui iwati kudu ngawaro ka Kangjeng Nabi. Nyebut Allah teh belemah di makalakah jempling geuning di tempo-tempo kalakah mudun arek muludan teh arek saya minta yang kompak coba sok Allah ridho ikhlas teka paksa siap kompak alhamdulillah. Coba sok Allah lisan orang nyebat jenengan Allah setan malah labur jara rauh ti urang sarerea alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Naon? Mantap. Nuhun Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni mantap teu geunaheun teu tuluykeun tong lanjutkeun yang biasa yang sedang apa yang luar biasa wani piro wa nikmat haji geunaheun teu tiris teu sama ribu teu kan 2000 teh saha uing oh biarin jisim kuring 5000 ge kajeun da insyaallah jisim kuring mah bakal menang amal ngerakeun nyebut amplop malah ulah sok suudon ka urang teu meunang cek agama ge suudon teh jisim kuring berangkat di kota Sukabumi menuju ke ieu tempat terus terang dina hate diniatan seja silaturahmi alhamdulillah. Nomor kadua nak dongkap ka ieu tempat jisim kuring hayang loba dulur ya Karim eta pikiran geus salah deui wae dulur ye mamalah seuri di bejaan teh apan ceuk Kangjeng Nabi hirup mah kudu daek silaturahmi nu jauh pek jugjug nu anggang pek teang ngarah loba dulur bener teu tah ana geus loba dulur moal salah ka dituna bakal gampang meunang doa geus atong dituluykeun pusing ngadengeun teh ngan duit deui tapi naon sih karena duit amit-amitnya barokah silaturahmi loba dulur alhamdulillah matak saur Kangjeng Nabi hikmah silaturahmi insyaallah umur dipanjangkeun ku Allah milik rezeki didatangkeun ku Allah alhamdulillah Tegening alhamdulillah barokah silaturahmi barokah bulan maulid geninganan dina meja seueur pirang-pirang minuman alhamdulillah cai herang aya cai sprite Fanta ge kopi nama eueuhnya sudah hati pedih serta tubuh letih segala derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri mengapa di meja tidak ada kopi. Hampura lain nyindiran ngabejaan aduh hapunten ayana cai herang air herang saja minum dulu boleh
ridho. Air heram, air yang menyehatkan dan menyegarkan, dan air yang amat sangat murah. Minum dulu ridho, ikhlas. Pedoana badai ngale cairan, mudah-mudahan selamat. Iya, selamat menyaksikan. Alhamdulillah, bengpeng ditempokeun rek ngeureuy we nginum. Alhamdulillah, haji baheula keur masantren keur jadi santri nginum teu jauh ti Ciherang. Ayeuna geus jadi ajengan, geus jadi mubalik, masih keneh herang. Gusti kieu-kieu teuing nasib beuting ayeuna ya. Paingan penting tadi mah mimpi teh buruk sekali. Lanjut. Hayang teu menang rahmat Allah, ridho Allah hayang, dihampura dosa hayang, surgana Allah hayang. Ayo kurang tuturkeun Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Muhammad Ramana Said Abdullah. Kangjeng Nabi Ramana Said Abdullah, Ibuna Siti Aminah, negarana di kota. Ibuna Siti negarana di kota, lahir di Mekah, janten Nabi di Mekah, lahir di janten Nabi di teras ngalih ka Madinah, teras wafat di Madinah, teras ngalih teras wafat dipendemna di Madinah, di bumi Siti Aisyah, dipendemna sing geunaheuna tuh suara teh meuni togog kitu aya lukan seutik mah. Dipendemna di di bumi Siti katelah bumi anu kahujanan rahmah, katelah bumi thayyibah anu kahujanan rahmah. Bu, Pak, sing aya nasibnya sarerea tiasa jarah ka Kangjeng Nabi. Ma baina mimbari wa baiti raudhatum min riyadil jannah. Saur Kangjeng Nabi, antara mimbar kami sinareng rumah kami eta teh sebagian daripada taman-taman surgana Gusti. Barang siapa orangnya, rek lalaki rek awewe, tua maupun muda, anu kantos ngadampalkeun sampeyan di jero raudhah, maka jaga piyaumil kiamah orang tersebut berhak ngadampalkeun sampeyan di jero surga na Gusti Allah. Hoyong ka Mekah, umroh hoyong, jarah ka Kangjeng Nabi hayang, daftar acan, reksahan numangi ya. Urang mamawa awak gering muriang paranas tiris datang ke rumah sakit, ngadon diuk dina kursi, daftar henteu ngisi formulir henteu, ku dokter dipanggil moal, modar bisa jadi.
gambaranana seperti eta. Lamun hayang ka Mekah imma umroh wa imma ibadah haji, jarah ka Kangjeng Nabi salat sunat di jero raudhah. Langkah pertama duit urang pek daftarkeun heula insya sing aya nasib sarerea tiasa angkat katana suci. Ya Robbal, doakeun jisim kuring kaping 13 November insyaallah bade menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh. Doakeun sing salamet, sing lancar, sing tiasa ngajalankeun ibadah umrohna anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Jamaah anu ngiring dina kaping 13 November seurna 135 jamaah. Aya keneh kursi kirang langkung 18 siki deui. Bilih ibu jeung bapa urang dieu hoyong sasarengan berangkat ka tanah suci sareng jisim kuring. Mangga ti ayeuna biasa untuk mendaftarkan diri insya motivasina saur Kangjeng Nabi manzaroni wajabat lahu syafaati, barang siapa nu jarah ka kami maka wajib untuk mendapatkan syafaat kami. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo tong diragukeun deui, tong dimangmangkeun deui, urang tuturkeun Kangjeng Nabi, urang hidupkeun sunah-sunah Kangjeng Nabi. Sabab jelas Nabi urang sarerea adalah sayyidul makhluqat, sayyidul anbiya'i wal mursalin, sekaligus penutupna pirang-pirang nabi. Alhamdulillah. Andai kata ayah jelema akhir zaman ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai rasul, untuk kita sebagai umat Islam wajib untuk tidak percaya. Siap? Siap? Insya implementasi daripada mengikuti Kangjeng Rasul, membudayakan sunah-sunah Kangjeng Nabi. Hayo orang pinuhan majelis taklim melalui program pengajian. Insya osok ngaji, maca Quran osok, maca Yasin osok, siap untuk dicoba. Coba tuluikeun Yasin. Lanjut. Innaka laminal mursalin. Alhamdulillah regreg sarerea bararisa maca Yasin. Tuluikeun deui kul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, alhamdulillah palalinter bararisa nuluikeun kulhu. Tuluikeun deui walaqad dzara'na li jahannama katsira. Ke asa beda kadenge dibere kulhu apa, dibere Yasin jelas, naruluikeunana bener kunaon ayat sejen asa beda kadenge. Nah ieu poho, wah lain poho teu nyaho, balaga nyebut poho kadenge ayat nage kakara. Coba tuluikeun, dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Coba dibere ngalagu masarerea kompak, meuni milu calangap mak-mak ge heueuh.
tapi hebat cing cirining gaul bararisa nyanyi alhamdulillah. Tong dinggegereukeun loba umat bisa nyanyi mah keun da eta mah hak asasi masing dawe ge kasebut namu balik dah pelebah ngalagu mah bisa ngalagu Roma setik-etikeun bisa alhamdulillah. Hah? Coba aya kitu nambah haji urang dieu nya make hayang dicoba segala rupa lagu Roma judulna teh pesta pasti berakhir teh apa tuh cepat gaul deh kan mung kelana mah kita bisa balik-balik aing ayo berkelananya naon itu riweuh kumaha urang atuh ieu mama kumaha baheulana ieu amit-amit 10 sikeun nu kieu riweuh dewek ieu majar ke teh bisa saur cenah geus mah tulus nanya na kereka musingkeun oh eta geuning eta tah pesta berakhir teh duh ngeunaheun eta teh berumah megah bermobil mewah itu tujuan banyak manusia uang berlimpah pakaian indah itu tujuan banyak manusia. Tepuk tangan atuh mak menang hese dewe kapal ke nana itu teh ya Allah ya Rabbana kana nyanyi boleh jadi bisa ngan kana ngaji mah kudu leuwih kana maca Quran mah kudu leuwih sabab Al-Quran teh kitab suci urang sarere padoman hirup urang sarere aturan hirup urang sarere rek bisa bener kumaha urang hirup di alam dunia rek bisa maslahat kumaha urang jaga di alam akhirat lamun hirup jara rauh tina Al-Quran betul mata tong aneh akhir zaman loba jelema wujud nama manusia tapi akhlakna tingkahna leuwih jahat tinimbang sato kan ibu jeung bapak apal monyet apa monyet ari monyet sok barang dahar tara sok nginum tara sok sare tara ka masjid tara salat tara berjamaah tara ngaji tara tara da monyet ayeuna pelebah jelema sok sarolat tara sok ka masjid tara sok ngaji tara sok nginum tara sok sare tara sok barang dahar alhamdulillah ngan lamun aya jelema gawena mung ukur dahar nginum jeung sare pelebah salat tara ka masjid tara berjamaah tara ngaji tara berarti eta mah syukur ngararaku mah nang bedana urang jeung sato lamun teu daek ibadah bener teu tegening bahkan akhlakna tingkahna alias perbuatanana jelema nu jauh tina Al-Quran nu mung diatur ku syariat Allah mung dipapatahan ku Al-Quran maka balhum adol bisa lebih jahat tinimbang sato kan Bu Pak kita rekaman nak aku kunying budak mah hayang ngaji lima ke inung hayang balik budak dipaksa eta ulah gitu hayang kieu atau hayang kieu mangke teh ulah ngagugunying budak nah yang kituna umi
po dewek ceramah nanti ya. Tapi ke mana bieu? Kan? Balhum adol leuwih jahat ti mangsat. Ibu jeung bapak pernah teu ningali seekor hayam tega maehan ka anakna sorangan. Eueuhnya sakali mangsa jisim kuring nyokot anak hayam teu pira ukur hiji. Da eta mah nu jadi indungna hareta keneh nyerenteng ka jisim kuring ngabintih ka jisim kuring macok ka jisim kuring saking nyaah ngabelaan nu jadi bener teu. Ayeuna pelebah jelema nu jauh tina Al-Qur'an, nu jauh ti majlis taklim, nu mung diatur ku syariat Allah. Aya teu jelema yang tega menganiaya ka anakna sorangan? Jawab, nu nganyeri jelema ka anakna aya teu? Nu ngabunuh aya teu? Balhum adol leuwih jahat ti mangsa toga. Capek geuning ceramah model gitu banyak euy. Alah. Paingan cek Bang Haji Roma Irama aya lagu judulna teh Anak Malang. Apa atuh? Henteu deui wae. Ieu sungguh tega orang tua sampai hati membunuh anaknya. Aku mah dewek we Asep Irama nyanyah wana. Iya ya awet teu gaul teh ya. Nyalahkeun bisa. Musingkeun jeung ieu kopi eueuh deui nya teh. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Aduh, leuwih jahat ini mangsa. Saat ibu jeung bapak pernah teu ningali seekor anjing ngahakan pelmik sagrib? Aya weuh? Eueuh. Sing sakumaha riot eta anjing murian paranas tiris can pernah ngagidik ka warung meuli pelmik sagrib. Ayeuna pelebah jelema nu jauh tina Al-Qur'an, nu jauh ti majlis taklim, aya teu jelema nu sok kadaharan pel anjing? Loba. Bejat teu, belegug teu, leuwih jahat ti mangsa tok. Naudzubillahi min geuning. Jelema nu jauh tina Al-Qur'an, embung dipapatahan ku Al-Qur'an, bisa jadi darajatna tingkahna leuwih hina ti mangsa tok. Motor eta mah tong sok riweuh. Os kakarabae ningali motor liwat langsung panon karena motor kabeh dewek teh dipalire. Lain seri jadi hate ieu. Dengekeun apal ucing? Di dia bahasa ucing naon? Hah? Ucing. Eta ucing darajatna jauh leuwih luhur lamun dibandingkeun jeung sakadang anjing. Anjing darajatna leuwih luhur lamun dibandingkeun jeung sakadang babi. Tah sakadang babi jauh leuwih mulia lamun dibandingkeun jeung jalma nu jauh tina aturan Allah, nu wani ninggalkeun syariat Allah, nu wani ninggalkeun salat. Naudzubillahi min. Bo ucing suatu saat sok daekeun mukhalid alias campur gaul jeung jelema, bener teh?
lunalene kana bitis jeung tonggong jelema ibu bapak bahkan jelema keur eueuh tempat sarena sok dipiheulaan ku sakadang ucing cing cirining mulia bisa campur gaul jeung jelema. Sakadang anjing mah boro-boro asuk ka imah jelema, boro-boro lunalene kana bitis jeung tonggong jelema, apalagi naik kana tempat sarekna jelema. Sakadang anjing karek nolo dina lawang panto imahna jelema geus dibaledo, bener teu? Saking kuhina. Sakadang anjing nolo dina lawang panto mung ukur di baledog. Suatu saat masih patenggang rasa alias kanyaahna jelema sok kaluar, buktina di mana-mana dahar jeung daging pasti tulang taleng namah dibikeun ka sakadang eta nyebut anjing ulah bari molotot ka urang. Tapi sakadang babi ulah harganing nolo dina lawang panto imana jelema, apalagi mengharapkan kanyaahna jelema. Sakadang babi mah karek ngaliwat ka hiji lemur geus rame loba nu megat alias loba nu moro saking kuhina. Betul? Ngan eta sakadang babi make aya kalimat anu kaluar tina mulutna. Ceuk sakadang babi, alhamdulillahilladzi ja'alani khinziran la taj'alani insana tarikus salat. Ngomong-ngomong soalnya hadenya hebat ya. Kita doakan mudah-mudahan tukang son asup ka surga jeung son-sona. Ya Allah ya Rabbana. Cek sakadang babi, segala puji untuk Allah yang telah menciptakan kami seekor babi, dan alhamdulillah Gusti Allah tengah jadikeun kami manusia nu wani-wani ninggalkeun salat. Naudzubillahi min. Gara-gara cara raut tina Al-Quran loba jelema ngaku umat Islam tapi wani ninggalkeun salat. Betul? Betul. Jauh muliaan keneh babi daripada jalma nu wani-wani ninggalkeun tegeni. Ya Bu, babi sok sanajan leuwih hina tinimang ucing, leuwih hina tinimang anjing. Dina nalika paeh eta si babi cukup sebatas kuburan saja, sebatas bilatungan saja, kadituna bebas moal aya proses balitungan. Betul? Bari ka dieu nempona ieu. Ulah nempo kana mobil atuh. Sementara jelema mah ibu anu wani-wani ninggalkeun salat komo mutamidan bari dihaja bapak, bari dihaj dina nalika raga jeung nyawa dipisahkeun ku Gusti Allah maot ngaranna. Jelema mah lain sebatas kuburan, lain sebatas bilatungan, tapi kadituna bakal aya proses balitungan, hartina bakal dipenta pertanggung jawab. Ujung-ujungna jalma anu wani-wani ninggalkeun salat dihinakeun ku Allah, disiksa ku Allah, di jero neraka jahanam. Naudzubillahi min. Itu maksud tujuanna nama. Jelas? Mata kayu urang sarere asing dararaek
Taroktu fikum mau'idotaini saur Kangjeng Nabi kaula ninggalkeun keur araranjeun kabeh dua papatah. Hiji papatah nu sifatna bicara wa huwa al-Qur'anu nyaeta Al-Qur'an. Nomor kadua papatah nu sifatna diam wa huwa al-mautu nyaeta maut. Geuning maot ngadodoho borosok di poho-poho datang nate merenyaho ngadadak teu aya tempo ngadadak teu aya semuanya ngadadak teu aya sing kompak teu paduli nini teu paduli oh dendam euy pemuda jeung pemudi kabehanana bakal mati kabehanana bakal innalillahi wa inna ilaihi jung ti hareula me ari maot rahasia Allah lain rahasia ustad lain rahasia PRT lain rahasia saha atuh Gusti mas sabaraha tahun umur wah munya 20 geus rujan mustahil 20 mah mustahil tuh terpercaya ayang 20 sabaraha bener 30 ah jauh ah tuh terpercaya sabaraha 50 tereh nya tereh 5 hiji tegening alhamdulillah kopi teh datang alhamdulillah si A jauh-jauh nyana kopinya hampura nya nuhun pisan bingah jisim kuring hayang kopi kontan dibere alhamdulillah dan kekeh we hate mah keung ieu teh keungna sok sieun buruhan teh dikurangan gara-gara dibere kopi dibuka teh amplop usina we saware kemudian dipotong kopi tapi amannya mau aya potongan mau dikurangan jeung ududna tuh ya Allah ya Rabbana hampuranya insyaallah jisim kuring mah ikhlas lillahi ceramah ulah harganing deket jauh ikhlas teu dibere amplop ridho teu dibere duit ridho teu diburuhan pun ridho alhamdulillah ngan pamajikan sok nanyakeun da kabeneran boga pamajikan teh di imah awewe karena duit hejo luar biasa tapi rawinganan duit dina selapan kitab 100.000 diriksakeun isuk leungit ditanyakeun teh ka pamajikan mah kulan ieu lain duit 100.000 diselapkeun dina kitab ka mana diteang teu aya kumaha pamajikan ngajawabna kalakah nangtung bari kalakah nyengir bari nempokeun tarang baga apaan geus kitu mah dewek teh bisa ngomong ye lain heureuy lain beja sok sanajan kumis badak jangot panjang sorban ngarupai ku awewe mah eleh teh gablek naon senjatana awewe tah bisa ngaleleuskeun nu heuras bahkan saking gagah-gagahna awewe mampu ngahirupkeun nu paeh mata terus terang daripada balik ka imah pasya jeung pamajikan ribut jeung pamajikan ribuh jeung pamajikan lebih baik ayeuna abdi pasya jeung panitia Kang kumaha we carana mah nu penting cair
Muga-muga sing barokahnya sedekahna sing ditampi ku Allah ya robbal. 50 umur teh mak 50 tereh euy tereh 5 hiji uing mah 42 tahun ajeun teu nanya ke uing 42 si Umi 50 tahun kira-kira cek otak urang nu pantes maot heula apa nu 50 heula apa nu 42 heula wah tegenah kadenge na ieu jauh-jauh dionang ngaji datang ka ieu tempat ngadon didoakeun maot majarkeun anu 42 heula cenah waduh sakitnya teh di sini euy sing bener mikir euy uing 42 si emak 50 tahun cek otak urang nu pantes maot heula tuh nu 50 sorry mi heureui mi heureui eta mah jeung wajar we umi mati heula ge da geus heubeul masalah maot mah ibu bapak kasep bager eueuh nu nyaho rahasia Gusti tuh tingali dina kitab tafsir Ruhul Bayan aya kalimat annal mauta laisa lahu sinnun ma'lum wala ajalun ma'lum wala maridun ma'lum. Yang namanya kematian teu bisa ditentukan ku umur, teu bisa ditentukan ku ajal, teu bisa ditentukan ku gering rahasia Gusti. Contoh tata ngaji sim kuring haji geringna 2 tahun ripuhna luar biasa obat eueuh nu asup ku dokter diponisna ge maot saking kuripu tapi dengan izin Allah dengan kebesaran Allah dengan kudrat iradat Allah gering 2 tahun ripuhna luar biasa alhamdulillah maot salah kitu urang ngomong ye salah pelebah mana kan urang ieu nu ceramahna pokona masing salah ladar urang di dunia mualila isuk jaga ninggeto bakal mah mata ulah kokomuan teuing kana dunia teh ini isuk balik sore kadang balik peuting nepi ka poho ka itu poho ka dieu bener teu yo dunia mah suatu saat bakal ditinggalkeun ku urang sarerea betul sing ngareling kullu nafsin dha'iqatul maut benaheun raoseun lanjut ripuh teu nuripuh saha uing kajian uing maripuh geda insyaallah bakal dibarokahkeun amit-amit pikiran teh salah wae deh ka mantap nikmat Zainul Quran bi aswatikum saur Kangjeng Nabi pek hiasan Al-Qur'an ku sora anu geunaheun alhamdulillah. Ibu jeung bapak ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibaca disertai dengan seninya zadathum imana iman akan bertambah ka Gusti. Ngan kade leulewiheun mentang-mentang boga sora alus aya bakat kana tilawah anu dikorikeun teh lain ayat-ayat Quran hungkul balonku dikorikeun balonku adalim maghfarofa warnanya
merah kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau genah henteu genah ngan teu jereg kikit tuan dewa bedana bagaikan awewe make calana tina sirah waasnya ngopi dulu boleh ridho aja ya kopi nak sing sabar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Nikmat kalau dari alhamdulillah. Lanjut teraskeun nepi ka mana dia? Oh balon ku ada 5. Cigana bubaligo nya. Sinen juga. Yo. Setiap yang bernyawa pasti bakal ngasaan maut. Karena maut disebut nage ngasaan ibu bapak. Kangaran-ngaran ngasaan identik nate jeung dahareun. Kangaran-ngaran dahareun pasti rasanya beda, ngaranna beda, rupana ge barareda. Aya jauh, aya bolu, aya rangining, aya ranginang, aya wajit, aya kegeplak, aya papais, aya kue lapis. Tah eta dahareun nu ngaranna beda, nu rasana beda, nu rupana barareda, wayahna ku panitia geura asupkeun kana kardus. Jadi kadinya nya. Kangaran-ngaran dahareun pasti rasanya beda, ngaranna beda, rupana barareda. Alah, kumaha we usaha mah nu penting cair. Tapi lamun geus asup kana mulut urang, geus liwati koro urang, cicing dina jero beuteung urang, eta dahareun diproses sekian lama dina jero beuteung, ketika diheujeunkeun di jero WC mah geuning jadi seragam. Sarua bener teu? Rupana sarua, bauna ngarana tai. Amit-amit jorok teu? Silahkan ibu jeung bapak bilang jorok, ngan ieu teh iktibar, ieu teh contoh, ieu teh ibarat, hartina keur hirup boleh jadi urang dibere nasib beda, pangkat beda, imah milik rezeki, baju nu dipake, kendaraan, keur hirup mah bararet, geus maot mah raga jeung nyawa dipisahkeun ku Allah, nu ngaranna perbedaan teh eueuh kabeh ge jadi sarua kan. Betul? Geus maot mah disebut ngaranna ge mayit sarua, bener teu? Pangkat sarua disebut nage almarhum, almarhumah. Ngajepat sarua, dirurup sarua, make baju sarua, kain kapan 3 lapis, bari sarua boe.
atuh naik kana kendaraan sarua pasaran ngaranna ibu bapak tuh aya nama kendaraan teh aya truk di tukangna aya mobil bok keur hirup mah barareda kan engke mah geus maot kendaraan urang teh sarua geuninganan pasaran apa pasaran nusok paranti mawa mayit di dia naon jang rata-rata pasaran terminalna di masjid keur ka masjid teh hoream katuru katimpug aya pasaran pan keung kan aya aturan ngagidi ka masjid jam 4 subuh ngadon balik deui sieun ku pasaran cek pamajikan anakku naon eta balik deui nya eta sieun ku pasaran di tempat-tempat jika ngagepayan ka dewek mata kanyahoan lamun masjid hayang penuh kuno berjamaah salatna gampang pasaran ulah sok diteuneun di masjid mun bisa pindahkeun ka imah RT cocok akur setuju sukan geura pindahkeun pan RT itikaf we di masjid teh balik-balik da balik ka imah sieun aya pasaran ya Allah ya Robbana ulah sararombong kanu boga kendaraan nu boga motor nu boga mobil ulah sararombongnya da geuninganan akhir baring mah kendaraan urang teh sarua pasaran asup kana tempat-tempat anu sarua kuburan ngaranna legana sarua jerona sarua satangtung jelema jeung sababar tangan rupku padung rupku lemah anak malah nicak dulur malah ngagusur tatang ngajeng baraya malah ngagepayan kitu kaayaanana bu lamun urang maot asup ka jero kubur anak milu moal harta banda dibawa moal salaki milu moal sode dahararayang pamajikan maot temening boro-boro tahlilan atuh piraku kawin langsung atuh tahlilan heula doakeun pamajikan maot meuni buru-buru Pak cicing nanya lagi ke bapak-bapak Pak Pak ayaan lamun orang maut asup ka jero kubur anak milu moal harta banda dibawa moal pamajikan milu moal bisa jadi dilipen deui palingan terke nepi ka beungeut pakuburan baringing hak teh pamajikan akan kunaon akan make maut kan ya Tuhan kok begitu cepat memanggil suamiku jing saha abdi diimahkan anak tilu saanu marabatkan satu mak bayar juga kebon satu hari akan gesmat kibat terus terangkan cicing di iman keengkan maraban anak teh bisa kan bayar kiri di tante bisa kan mata abdi manges beak idah mereka windeui Turuning emprak daboreun arek kitu. Amin. Ya Allah, ya Robbana eta pikiran bakal kealaman kurang sarerea. Deuh.
kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Oke. Yang tidak tepuk tangan sungguh terlalu. Kahayang ani, ayah ani didinya ayah. Oh, mari ke sini ani. Aduh, Bang Haji Romamanya ulah hargane ngalagu ngomong biasa ge make nada. Nyunahun teh Rika, kopinya Rika sungguh hitam Rika, bagikan wajahmu. Aduh, Rika ngopi ngecelak Rika karena baju aing pakai itu. Nah, lumayan gagal ah. Tina bujurna geuninganan TS ah. Ampun, Masya Allah. Batuk Rika. Aduh, tenggorokan getek Rika. Aduh, Rika kayak jeruk. Lain seserian pikiran. Pan orang teh bakal maut meureun. Deui nu bakal nulungan jeung marengan dina jero pakuburan maiwati amal. Hah? Amal urang. Amal soleh we. Engke si soleh maut mawa amal saha? Teu karunya-runya si soleh amal nali bawaan. Mata kumpul ganti ayeuna saloba-loba na amal teh nya jang bakal balik jaga ka akhir. Ya Allah ya Rabb. Bu, Pak, yo dina jero pakuburan kadituna bakal papanggih jeung baat poenan dihudangkeun. Poenan dihudang. Sanggeusna baat poenan dihudangkeun bakal papanggih jeung masar poenan dikumpulkeun. Poenan dikumpulkeun ibu bapak tong boroning jaga piaumil masar ayeuna urang kumpul di ieu tempat geus sakieu pasedek-sedekna bener teu? Coba kan. Beuring ngagelebug angin badak maksakeun we ceramah beda kumaha atuh kajurung ku pangabutuh atuh heueuh lamun teu mah heueuh teu tampil meureunnan moal bebeunangan angin mending geus pinuh ku angin ya aya beuteng ya heueuh beuteng geus pinuh ku angin be ciga anak mau hayang dahar imah
geus wareg ya. Da urang teh mah geus biasa meureunannya. Ripuh urang demi Allah ya. Gusti salametkeun abdi ya. Sehatkeun Gusti. Job loba keneh Gusti. Heeh. Itu truk liwat wae nya. Mertedakeun cicing. Tapi ka mana biar ngaji? Tong borok piaumil masar ayeuna we urang kumpul di ieu tempat Allah geus sakieu pasasadekna. Hayang ki ge hese bener teu? Duh kudu punten kaitu punten ka dieu. Saking ku pejajal-jajal pan teu karasa suku budak katincak. Tah omo engke mah di poenan masar dikumpulkeun ku Allah ti mimiti umat Nabi Adam dugi ka umat Nabi akhir zaman. Aduh kabayangkan bari panon poe mung ukur 7 tumbak jauhna bari eueuh iuh-iuhan sama sakali terkecuali aya iuh-iuhan arasna Gusti Allah. Kabayang teu panasna? Kabayang teu? Matak saur Kangjeng Nabi atas dasar kanyaahna jaga piaumil masar moal aya iuh-iuhan terkecuali aya iuh-iuhan arasna Gusti Allah. Di antarana jalma nu bakal menangkeun iuh-iuhan arasna Gusti Allah teu aya sanes jalma anu sok hudang ti penting salat tahajud. Sok hudang arek naon? Ya malah ki tah geus kitu leuy ngisang heula atuh mah piraku molor langsung di WC nya teu di kumah mana teuing kareuna atuh ngisang heula geus ngisang tah didinya kakara make calana piraku teu di calanaan. Mana teuing rames besnya sing rapi kumaha heula najis teh tulu calanaannya da teh mustika ratu teh mustika alam eta teh ya Allah ya Robbana geus make calana kakara tidinya lempang keluar ti WC sarode sare deui pira ku molor di jero WC nya meuning nyaan geus beres pipis geus bebersih tina najis pek baseuhan pameunteun urang piceun hadas leutik urang melalui wudu kumil laila illa qalila pek tangtungkeun salat sok sanajan 2 rakaat insyaallah salat tengah malam bakal ngajadikeun wasilah piyaumil masar kenging iuh-iuhan arasna Gusti. Istighfar astagfirullah rabbal baraya minal khotoya astagfirullah rabbal baraya nomor kadua nanu bakal menangkeun iuh-iuhan arasna Gusti Allah pikeun kalalaki anu ngadaek anu daek ngalangkahkeun 2 sampeanana ngepatkeun 2 pananganana menuju masjid salat berjamaah insya nomor katiluna jalma nu bakal menangkeun iuh-iuhan buri Gusti Allah nyata jalma anu sok daek barang bereka jalma anu keur butuh insya beres mahsar bakal papangi jeung hisab poenan diperhitungkeun
Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan urang rek saeutik rek loba rek goreng rek alus tidak akan bisa lepas daripada perhitungan Gusti Allah. Selesai hisab torojol mijan, ditimbang amalan-amalan orang, apakah berat kabelah katuhu karena amalan nu hade, apakah berat kakenca karena amalan anu goreng. Berat kakatuhu alamat bahagia, berat kakenca alamat silaka. Ti ayeuna hayu urang beung beratan sabada salat maktubah ulah ditinggalkeun anu ngaranna wiridan. Tasbih, tahmid, takbir, pek baca eta pagawean ringan diucapkan, insya Allah akan menjadikan berat jagat dina timbang. Kahartos jelas. Kemudian bakal pabangi jeung sirot, hanapeun sirot aya neraka atas dasar kanyaah Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, araranjeun kabeh pek raksa jaga diri, pek raksa jaga keluarga araranjeun naro tina seuneu neraka. Ai bihamli ila taatillah, ku jalan maksakeun mawa awak urang sinadaekeun ibadah ka Gusti Allah. Ayeuna urang ngaji, urang ngalaksanakeun berjamaah salat di jero masjid, lisan urang teureun-eureun maca Al-Qur'an, hakikatna mah keur mager awak urang daripada siksa seuneu neraka. Alhamdulillah. Kemudian diasupkeun ka surgana Allah bigori hisabin wala adzabin, tanpa disiksa tanpa dihisab, dengan catatan singawaro ka Kangjeng Nabi. Insya Ibu lanjut teraskeun. Nyuhunkeun doa jisim kuring dirorompok nuju ngabangun Masjid Jami Miftahus Saadah. Doakeun sing lancar, sing digampangkeun milik rizkina ku Allah ya robbal. Bilih bisi jamaah urang dieu rek ngiringan sodako infak jariah kangge pembangunan masjid tersebut. Mangga ku jisim kuring ditampi, insya Allah direalisasikan kangge pembangunan masjid jami tersebut. Barokahna sing karaos di dunia, manfaatna sing kasampur jaga di alam akhirat. Amin. Anu bade sodako siapkeun atosna, anu teu nyandak minjem heula kanu mawan. Geus kumaha? Para panitia nyuhunkeun bantosan tanagina kasep kangge mungutan jamaah nu bade sodako. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Diperintah sodakoh mabaralik ya menewah nunoli manidda duhulal jannah bigori infaqi malin fahuwa kadzab. Sing sahawae jalma nu ngaku hayang asup ka surga tapi teu daek ngainfaqkeun hartana fahuwa kadzab, pengakuan hayang asup ka surga teh bohong. Bohong ngeureuyeuh we baralik masa kitu we nu tiasa kasangakeun atunya. Dan geus tiris geuningan angin ngagelebug wae ieu. Moga-moga cariwasan izin kuring sing manfaat sing barokahnya bilih bisi seueur pisan kakirangan kalepatan neda dihapunten anu saageung-ageungna.
atuh kanu sodako jisim kuring mengucapkan jazakallah asana jaza, moga-moga ku Allah dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu tiasa kasangakeun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Hadzana Allah wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.